Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi ala nabi ja'a bi tauhid wa qad khala dinu ani tauhid amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat al-ayat wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin al-hadits. Tipayun hayu urang sanggakeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan baribu-ribu nikmat ka urang sadayana, bil khusus nikmat iman sinareng Islam, nikmat sehat badan sareng pikiran, sehingga dengan nikmat Allah, nikmat sehati Allah urang tiasa deui kempel dina tempat anu mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinareng salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan ka junjungan urang baginda alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, tabi'in tabi'atna khususna, umumna ka urang sadaya selaku umatna anu mudah-mudahan wasilah kempelna urang dina pangaosan ieu sing ngajanten cukang lantara urang disyafaatan ku Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kusim pribados dihormati tur sangat dimuliakeun para kasepuhan urang sadaya, bil khusus kasepuhan urang mantena Abah Usman, urang doakeun mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana ku Allah anu barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng kasepuhan anu sanesna teu khilaf anu kusim pribados sangat dimuliakeun para panitia, para DKM anu mana ngajadikeun wasilah suksesna lancarna setiap acara urang dina malam Jumat ieu. Urang doakeun mudah-mudahan sing senantiasa selalu konsisten, amin, sing dipasihan ka istiqomahan, amin ya rabbal alamin. Nu terakhir nu kusim pribados sangat dimuliakeun para bapak sadayana jamaah pengaosan malam Jumat, mudah-mudahan tah kumpulna urang dina pangaosan ieu hiji ngajadikeun sebab wasilah dihampurana dosa urang, nu kadua ngajadikeun sebab wasilah dikabul sakabeh kahayang-kahayang hajat sinareng kabutuh urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak hadirin rahimakumullah, anu mana pangawasan ti minggu-minggu anu kapungkur urang ngaos tentang ilmu tauhid, anu mana wajib urang mengenal Allah, wajib urang makrifat ka Allah, sehingga wajib urang nganyohokeun kana sifat-sifat Allah dengan dalil-dalilna, baik itu dalil akli maupun dalil nakli. Sehingga ketika urang lalawora dalam bertauhid, sehingga ketika urang gagabah tina ilmu tauhid, bisa jadi ngajerumuskeun urang kana kakufuran atanapi kabid'ahan. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik.
Nah, maka sateuacan neraskeun pembahasan sifat-sifat Allah anu selanjutna neraskeun tinu minggu ka minggu kapungkur. Di dieu urang selang heula cek tadi ketika urang kesalahan dalam mengkaji ilmu tauhid itu mantak ngajerumuskeun urang kana kufur sinareung kana bid'ah. Nah, di dieu aya hiji faidah anu khusus nerangkeun tentang asal kakufuran sinareung asal kabid'ah. Naon nu mantak biang ngajadikeun jelma terjerumus kana kufur sinareung kana bid'ah. Tah di dieu aya khusus satu faidah dibahas tentang asal kufur jeung asal bid'ah dina kitab Tuhfatul Muwahhid, syarah daripada kitab Jauharatut Tauhid. Nah, ayeuna naon cenah asal kufur sinareung bid'ah teh? Aya sabaraha perkara-perkara anu mantak nyebabkeun urang terjatuh kana kakufuran sinareung kana kabid'ahan. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi ikilah iku sawiji faidah. Wa usulul kufri lan utawi pirang-pirang asale kakufuran wal bid'ati lan pabid'ahan sab'atun iku pitu. Fal awwalu mangka utawi kang awal al ijabu dzati iku ijabu dzati wa huwa lan utawi ieu ijabu dzati isnadul kainati iku nyendehakeun pirang-pirang kang mungkin ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala ala sabili ta'dili maring dadalan elat awil tabi atawa watak min ghairi ikhtiarin saking ora nono ikhtiyar wa huwa lan utawi ya ijabu dzati aslu kufril falasifati iku asal kufure golongan falasifah alladzina ja'alu kang anda diakeun ieu si alladzina dzatallahi ta'ala ing zat Allah ta'ala illatan ing ilat lil mungkini kadue barang mungkin. Nu pertama di antara 7 perkara biangna kakufuran sinareung kabid'ahan al ijabu dzati nyaeta ijabu dzati. Naon hartina ijabu dzati tea wa huwa isnadul kainati ilallahi ta'ala, yakni nyarandekeun kainat, nyarandekeun barang-barang mungkin dadamelan Allah subhanahu wa ta'ala ilallahi ta'ala ka Allah ala sabili ta'lili awi tab'i dengan perjalanan ilat awi tab'i atanapi watak min ghairi ikhtiarin tanpa aya ikhtiar. Artina kieu, ketika urang boga sangka, ketika urang ngayakinkeun bahwa segala sesuatu itu ku Allah tanpa urang menjalankeun ikhtiar, mangka nu kitu salah satuna nu mantak ngajadikeun urang terjerumus kana kakufuran sinareung bid'ah. Ya Allah ayeuna anu masihan urang rizki, Allah anu masihan urang rizki, Allah anu masihan urang sehat. Tetapi dibalik Allah masihan urang rizki, dibalik Allah masihan urang sehat, aya satu perkara anu kudu dilakonan ku urang, yakni ikhtiar. Ieu mah usaha henteu non teu lah cicing wae cenah di imah ja anu ngarizkian mah Allah. Kege kuancina ku Allah dirizkian mah dirizkian, rek naon kudu usaha, rek naon kudu dagang. Nyantelkeun kainat langsung ka Allah tanpa melalui ikhtiar, maka hal tersebut ngajadikeun salah satu urang terjerumus kana kakufuran sinareung kabid'ah. Na'udzu billahi summa na'udzu billahi min dzalik. Mantak sagala ge aya bag-bagana. Fa'ala kumaha kawajiban urang itu ikhtiar. Adapun anu ngarobah, anu ngayakeun, anu nganyatakeun, anu ngaijabah eta Allah. Kewajiban urang hanya berikhtiar.
Kitupun ketika orang berikhtiar memang harus optimis, tapi ketika orang ikhtiar gagal itu karak orang kembalikan ialah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tong sampai ngalengitkeun kana ikhtiarna urang. Wasani anu kadua biangna kufur sinareng bid'ah teh atahsinul aqli. Tahsin akli wa huwa kaunu af'alillahi ta'ala wa ahkamihi mauqufatan aklan alal agrodi allati hiya jalbul masalihi wa dar'ul mafasid. Biang kakufuran sinareng kabid'ahan anu nomor kadua yakni tahsinul akli. Naon hartina tahsinul akli wa huwa kaunu af'alillahi ta'ala wa ahkamihi mauqufatan aklan alal agrod. Ayana dadamelan Allah, hukum-hukum Allah itu didagokeun kana tujuan, yakni ngadamelna Allah ka alam dunia, ngadamelna Allah ka manusia, ngadamelna Allah kana makhluk-makhluk anu lainna. Urang boga pendapat bahwa itu tersebut aya tujuanna. Allah ngadamel dunia, contoh Allah ngadamel ieu bumi. Urang boga pendapat bahwa ngadamelna Allah kana ieu bumi teh tujuanana pikeun jalma hirup di alam dunia. Tah eta salah. Sementara Allah itu munazahun anil adrod, Allah dibersihkeun tina tujuan. Allah ngadamel jalma, Allah ngadamel manusia, Allah ngadamel bumi itu tanpa tujuan. Murni, tetapi murni karena kodrat sinarang iradatna Allah. Tah ketika orang boga paham bahwa Allah ngadamel sesuatu eta dengan tujuan, maka paham tersebut lumantak ngajerumuskeun urang kana kufur sinarang bid'ah. Nukatin wasalisu ataqlidur radi'u. Nukatilu taklidu rodi. Naon hartina taklidu rodi teh wa huwa mutaba'atul ghairi li ajlil hamiyati wa ta'assubi min ghairi talabin lil haq. Lamun bahasa urang mah taklidu rodi teh tuturut munding, nuturkeun hiji jalma tapi tanpa neangan apakah anu dituturkeuna ieu bener, apakah anu dituturkeuna ieu salah. Ilu-ilueun jeung hiji jalma, iilueun jeung hiji rombongan tanpa mengetahui, tanpa mencari tahu apakah ieu perkara bener apa perkara goreng, eta ngaranna tuturut munding. Wahwa aslu kufri ubadatil ausan wa ghairihim. Tah sehingga ada tuturut munding teh asal ilu asal nuturkeun bae ieu lah nu mantak ngajadi sebab kupurna jelma-jelma anu nyembah kana patung, jelma-jelma anu nyembah kana berhala, jelma-jelma anu nyembah kana panon poe. Sebab nyembahna kana patung berdasarkeun nuturkeun kolot-kolotna anu baheula. Lah cenah baheula ge kolot-kolot kami, kurun-kurun kami nyembahna kana patung atau kami ge ilu kana patung, tanpa mencari tahu bahwa kelakuan tersebut apakah benar apakah salah. Itu anu dingaranan taklidu rodi, nu mantak ngajadikeun sebab kupurna jelma-jelma anu ibadah anu nyembah kana patung. Nu mantak dilestarikeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun.
Cek Allah subhanahu wa ta'ala ka golongan-golongan kufar, wa idza qila lahu, ka jelma-jelma anu ngamusyrikeun ka Allah tatkala diucapkeun ka jelma-jelma musyrik, ittabi'u ma anzalallah, wahai jelma-jelma kafir, ikuti jalan anu diperintahkeun ku Allah. Ittabi'u ma anzalallah, tuturkeun naon anu ku Allah diucapkeun dina Al-Qur'an. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaan, teu kami mah rek nuturkeun ge perjalanan karuhun kami nu baheula. Nah, jadi ditegur ku Allah kita nuturkeun Al-Qur'an, kami mah tetep patokana rek nuturkeun kolot kami, rek salah rek bener rek dituturkeun, tah nu kitu ngaranna tuturut munding. Etalah nu mantap ngajadikeun sebab kana kufurna jelma sinareng bid'ah. Contoh lamun urang mah kieu, lamun urang mah kieu adat baheula di lembur binuangeun, contoh model ngaruat malinkeun hulu kebo, bener. Nah, kan itu adat istiadat karuhun urang baheula. Adat istiadat karuhun urang baheula diikuti ku urang ayeuna tanpa tahu apakah itu benar apakah itu salah. Ketika geus aya anu ngabejaan cek kiai, tah ieu salah, ieu mantak musyrik, ieu mantak kufur, tapi urang teu nurut dilakonan be, tah eta ngaranna tuturut munding, geus nyaho salah dituturkeun bae. Contoh upami di urang eta nu mantap saur Imam Fakhrul Razi rahimahullahu taala dina kitab Al-Kabir, i'lam annal iktida'a innama yajuzu bil alimil muhtadi wa innama yakunu aliman muhtadiyan idza bana qaulahu alal hujjati wa dalil. Nu mantap cek Imam Fakhrul Razi, ketika urang mengikuti seseorang, ketika urang rek nuturkeun hiji jelma ulah satutur-tuturkeunna. Kumaha jelma anu kudu ku urang diikuti? Ailam annal iktida'a innama yajuzu bil alimil muhtadi. Wajib soten urang mengikuti hiji jelma tersebut ketika jelma tersebut kasipatan ku alimil muhtadi, jelma anu nyaho ilmu tur meunang hidayah di Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaha cenah urang nyirikeunna supaya bisa nuturkeun anu disebut alimil muhtadi? Apakah seorang ustad, seorang kiai, apa seorang jelma anu ngaran muhtadi? Lain. Wa innama yakunu aliman muhtadiyan idza bana qaulahu alal hujjati wa dalil. Anu dingaranan alimul muhtadi teh ketika anjeuna, wa innama yakunu aliman muhtadiyan idza bana qaulahu alal hujjati wa dalil. Ketika anjeuna ngomong ngajak ke masyarakat itu bana qaulahu alal hujjati wa dalil, dengan berdasarkan dalil, dengan berdasarkan hujjah. Contoh ngajak ke masyarakat, Pak hayu urang dina bulan mulud urang rereangan ngayakeun muludan, sebab ieu dianjurkeun ku ulama, sebab ieu dianjurkeun ku kiai, sebab ieu kaasupkeun kana sunah Nabi. Tuh cek kiai ieu dalilna kieu tuh. Itulah yang dikatakan alimul muhtadi. Ta nu kitu seperti kitulah anu kudu ku urang diikuti. Ketika anjeunna ngomong ngajak ieu perkara bagus, tah ieu dalilna, ieu cek Allahna, ieu cek Rasulna, ieu cek ijma ulamana. Contoh lamun di urang ayeuna kamari-kamari kan saur cek guru-guru urang ayeuna mulai diterapkeun di urang. Sabada salat ayeuna cenah tambahan wiridan ngajak aurad Rasul, benar. Nah, aurad Rasul diajak bebarengan tos salat berjamaah maghrib teh tong geura leumpang cenah, tapi urang aurad Rasul heula tuh. Ngajak kanaka bener berikut berdasarkan dengan dalilna, dengan hujahna, tah itu yang dinamakan alimul muhtadi. Anu mana anu diterapkan ayeuna ku urang setiap ba'da salat maghrib teh aurad Rasul itu aya dalilna. Berdasarkan dalil mana?
An Abi Hurairah, hadis ti Imam Abi Hurairah. Nah, anu dibaca ku urang tos salat maghrib, subhanallah 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 subhanallah, eta kan kelanjutan abahnya. Biasana cuma nyampe Allahumma anta salam, tapi ayeuna mah ilahi ya rabbi subhanallah subhanallah subhanallah, terus alhamdulillah 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 Allahu akbar sampaikeun ka ngadoa. Tah, ieu asal muasal wiridan ieu teh diturunkeun ku Kanjeng Nabi, dipasihkeun ka para sahabat teh, asal muasalna kieu eta wiridan teh. Anna fuqara al muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baheula sahabat muhajirin anu fakir. Hartina fakir teh teu gaduh harta, teu gaduh banda, teu gaduh artos. Datang ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceuk sahabat muhajirin anu fakir teh, dahaba ahlu dusuri bidarajatil ula wan naimil muqim. Wahai Rasul, sahabat kami ahli dusur, yakni jelma-jelma anu dermawan, jelma-jelma anu serba berkecukupan, jelma-jelma anu balaleung harta, geus mencapai kana derajat anu tinggi, geus mencapai kana suatu kenikmatan anu tetep. Cek Kanjeng Nabi, wa madzaka, kenapa bisa? Kunaon kok ieu sahabat ieu bisa nyampe kana derajat tersebut? Faqalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Cek sahabat fakir muhajirin teh eta jelma-jelma balaleung harta kieu Rasul. Anjeunna salat sakumaha kami salat. Wa yasumuna anjeunna puasa kama nasumu sakumaha kami puasa. Sarua bae itu salat kami salat, itu puasa kami puasa. Ngeun wayata sodakuna wala nato sodaku. Ari itu mah jelema balaleung harta beuki sodako, beuki barang bere kamu solah ka anak yatim, beuki ngabantu kana pembangunan masjid. Sementara kami boro-boro pikeun sodako, pikeun dahar ge kadang isuk aya, sore teu aya. Nah, wayatikuna wala natiku, kitu dicek sahabat muhajirin teh, bahkan itu mah saking ku beunghar-beungharna mampu ngamerdekakeun para abid, sedangkan kami mah teu mampu. Dijawab ku Kanjeng Rasul, wahai sahabat muhajirin, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a misla ma sana'tu. Wahai sahabat muhajirin, dangukeun, apakah anjeun hayang dipasihan ilmu hiji perkara anu mantak nyusul anjeun kana jalma-jalma anu geus ti heula, wa tasbiquna bihi man ba'dakum, jeung ngaheulaan jalma anu pandeuri. Hartina nyusul ka jalma anu ti heula, miheulaan ka jalma anu pandeuri dengan derajat anu sangat istimewa. Artina hayang nyusul jalma anu tadi teh jalma beunghar teh, urang mah harta teu boga, pakaya teu gaduh, pakaya ala kadarna, tapi hayang saimbang derajatna jeung jalma-jalma ahli sedekah. Kumaha? Qalu bala ya Rasulullah, muhun Rasul. Kumaha carana supaya derajat kami, ganjaran kami ieu seimbang jeung jelema-jelema beunghar, jeung jelema-jelema anu rajin sedekah. Qala cek Kanjeng Rasul, tusabbihuna wa tahmiduna wa tukabbiruna dubura kulli salat salasan wa salasina marratan. Geus ayeuna mah kieu, setiap ba'da salat teh maca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, wa tahmaduna tuluy maca hamdalah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, wa tukabbiruna dubura kulli salat, jeung maca takbir sebanyak salasan wa salasina marratan, sebanyak 33 kali. Nah, eta wiridan amalan pikeun urang ngaimbangan jelma-jelma anu beunghar ahli sedekah supaya derajat urang saimbang. Tuluy apakah cukup sampai di dinya? Paroja aku qaraul muhajirina ila Rasulillah. Barang tos dipasihan wiridan teh aku Kanjeng Rasul diamalkeun, balik deui ka Kanjeng Rasul. Faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal.
Rasul ku kami mah geus atoh-atoh ieu kami derajat teh atau saimbang jeung jelema-jelema beunghar, tetapi eta jelema-jelema beunghar teh ngadangu naon anu disampaikeun ku Kanjeng Rasul, akhirna nurutan. Kami wiridan setiap salat, itu pun jelema beunghar wiridan setiap salat. Kumaha cek Kanjeng Rasul? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Adapun kadinya nama eta mah anugerah ti Allah, nya beunghar, nya soleh, nya beuki wiridan, tah eta padol ti Allah Subhanahu wa taala. Itu mah kelebihan keistimewaan anu dipasihkeun ku Allah ka hamba-hambana anu dikersakeun ku Allah. Jadi pelebah dinya nama urang kembalikeun, oh ieu teh padol Allah, bukan berarti pasirik sirik. Sebab manusia itu geus aya porsina masing-masing, tos aya kapasitasna masing-masing. Wal khamisu anu kalima perkara biangna anu mantap ngajadikeun kufur sinarang bid'ah teh awarabiu anu kaopat biang daripada kufur sinarang bid'ah teh subutu talazumi baina amrin wa amrin wujudan wa adaman biwasitati takarrur. Nah, tetepna persambungan antara dua perkara. Jadi nyam netepkeun dahar kana seubeuh, netepkeun seubeuh kana dahar biwasitati takarruri, dengan pelantara bolak-balik. Artina kumaha? Fara'au irtibato syam'i bil akli, urang boga pendapat bahwa seubeuh eta kusang, bahwa seubeuhna urang eta ku sebab barang dahar, segerna urang ku sebab nginum, sehingga lamun teu nginum urang moal seger, lamun teu tuang urang moal seubeuh. Tah urang boga pendapat samodel kitu, berarti urang geus terjerumus kana kufur sinarang bid'ah. Sebab ari anu nyeubeujkeun sinarang anu nyegerkeun mah eta hakikatna Allah doang kieu. Seuneu panas tuh, urang boga sangka bahwa anu manaskeun eta seuneu, sehingga moal panas lamun teu ditempelan seuneu. Nah, boga pendapat ieu panas ku seuneu, lamun teu aya seuneu moal panas. Ieu seubeuh ku kerna tuang, lamun teu tuang moal seubeuh. Tah urang berperas boga pendapat doang kitu bahwa seubeuh eta ku tuang, maka urang terjerumus kana kufur. Makana kembalikeun, urang tuang mah tuang, urang minum mah minum, tetapi hakikatna anu masihan seubeuh, anu masihan panas eta Allah Subhanahu wa taala. Anu kalima al jahlul murakkabu, biang daripada kakupuran teh jahal murakkab. Naon hartina jahal murakkab? Wa huwa ibaratun an i'tiqadin jazimin ghairi mutabiqin lil waqi. Jahal murakkab teh bahasa pikeun urang boga pertekadan anu pasti tapi teu sesuai jeung bukti. Urang boga kayakinan kana hiji perkara ieu bener, ternyata faktana henteu bener, tah eta jahal murakkab. Hartina garis besar nama kieu, geus mah bodo nyanyahoana. Puguh mah bodo boga pertekadan bahwa ieu hukum ieu teh kieu, sementara henteu sesuai jeung buktina, tah eta ngaranna jahal murakkab. Boga sifat bodo nyanyahoanan teu daek tatanya teh ieu mantak ngajerumuskeun urang kana kufur sinarang bid'ah. Ketika urang teu apal, ketika urang bodo kudu daek tatanya, ulah ieu mah bodo teu daek dibejaan. Wa huwa aslu dolalin kasirin ka'tiqadil palasifati taksirul aflaki. Ieu jahal murakkab teh ngajadi asal sebab tersesatna sasarna jelma-jelma anu seueur di zaman aya seperti pertekadan golongan palasifah.
maneh nama boga tekad taksirul aflaki id atbaqu ala annal kawakibas siyarati sab'ata mu'assiratun fi hadal alam. Maneh nama boga sangka bahwa ieu planet alam semesta teh bintang-bintang semesta teh jadi aya ikut campurna jeung alam. Sok ieu sering kadangu ku urang. Ayeuna goncangan bencana alam, goncangan tsunami di mana-mana tuh. Nekadkeun bahwa ieu teh geus gesekan bumi, bahwa ieu teh karena planet ieu, bahwa ieu teh karena bintang ieu, bentang ieu. Poho bahwa anu nyieun sadayana teh Allah tak urang boga pendapat kadinya, maka urang terjerumus kana kufur sinareng bid'ah. Wasadisu, geus jam berapa Pak Dek ketinggalan can? Wasadisu nomor kagenepna at-tamasuku fi aqaidil imani bi mujarradi zawahiril kitabi was sunnati min ghairi ardiha alal barahinil aqliyati. Nu kagenep nu mantak ngajerumuskeun urang kana kufur sinareng bid'ah teh tetekenan kana akidah iman, tetegenan kana aqaidul iman bi mujarradi zawahiril kitabi was sunnah dengan dohir ayat Al-Qur'an sinareng hadis Nabi, tanpa menafsirkan Al-Qur'an sinareng hadis Nabi tersebut dengan dalil-dalil akli atanapi dalil-dalil syar'ina. Contoh menafsirkan Al-Qur'an tanpa dengan ilmu tafsirna. Jadi sagemblengna lapad Al-Qur'an contoh dina ayat mana Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa tuh. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa urang ngamaknaan ayat Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa bahwa Allah bergelantungan aya di atas aras tanpa berdasarkan ilmu tafsir tetapi hanya mengandalkan terjemah eta mantak nejerumuskeun urang kana kufur. Nu mantak ketika maca ayat Al-Qur'an nafsirkeun Al-Qur'an teh henteu sembarangan. Henteu hanya bisa dengan pola pikir urang ningali terjemah dina Al-Qur'an tetapi aya ilmu-ilmuna, aya aturan-aturanana. Nah. Contoh deui, urang nafsirkeun ayat Al-Qur'an aaming tumang pisamai. Ditafsirkeun ku urang dihartikeun apakah anjeun iman kana zat anu aya di langit tuh. Kan globalna ayat tersebut terjemahan aaming tumang pisama apakah anjeun iman kana zat anu aya di langit tuh. Kan seolah doang gitu tetapi di dalamna artina teh lain gitu. Ketika ku urang di artian aaming tumang pisama urang iman kana zat anu aya di langit sehingga urang nekadkeun Allah aya di langit, otomatis urang terjerumus kana kufur sinareng bid'ah. Sabaraha deui ieu hiji deui. Wasabi'u nu katujuh nu terakhir biang daripada kakufuran sinareng kabid'ahan teh jahlu bil qawaidil aqliyati allati hiya al ilmu biwujubil wajibati wa jawazil jaizati. Bodona urang, teu apalna urang, teu pahamna urang kana akidah-akidah anu 50 tuh. Al ilmu biwujubil wajibati, urang teu apal sifat nu wajib di Allah, urang teu apal sifat nu mustahil di Allah, urang teu apal sifat nu wenang di Allah, urang teu apal nu wajib nu wenang nu mustahil di Rasul, itu pun sama. Teu pahamna urang teu apalna urang sing hade itu mantak ngajerumuskeun kana urang kufur sinareng bid'ah anu mantak diaos ilmu tauhid ya supaya urang apal sifat wajib Allah aya baraha jumlahna aya baraha berikut katalar berikut nyaho sinareng dalilna anu mana tos diaos kamari ku urang teh anu 20 wujud qidam baqa mukhalafatul wadisi qiyamu binafsihi wadaniyat kudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan
hayyan sami'an basiran mutakaliman. Tuh eta nu 20. Terus jeung sajabina nu wenangna nu mustahilna eta urang kudu apal berikut paham apal kana dalil-dalil baik itu dalil Al-Qur'an atanapi dalil-dalil akli beres naon perkara persetuju perkara anu mantak ngajerumuskeun urang kana kakufuran sinarang kabid'ahan. Saterasna beres sifat Allah anu 20 wajib ti Allah, 20 mustahil ti Allah, 20 tinggal hiji berarti sifat anu wenang di Allah. Qala nadhimu rahimahullahu ta'ala wa jaizun alaihi khalqu syar'i wal khairi kal islami wa jahlil kufri. Wenang di Allah ngadamel goreng atanapi ngadamel bagus ka makhlukna ngadamelna Allah ka makhlukna baik goreng atanapi bagusna eta sifat wenang. Teu wajib di Allah ngadamel bagus, teu wajib di Allah ngadamel jore bagus menang Allah wenang bagus menang Allah jore menang Allah eta sifat wenangna ti Allah. Harti ngadamel goreng sinareng bagus teh kumaha? Al khairu huwa ma yakunu muta'alliqul madhi fil ajili was sawabi fil ajili wa yu'abbiruna anhu bil husni. Nah, jadi ari anu dingaranan Allah ngadambel bagus teh ya perkara-perkara anu mantak nimbulkeun kana pangalem eta perkara bagus. Sebalikna perkara-perkara anu nimbulkeun kana pipoyokeun batur eta perkara goreng tah rek perkara anu pipoyokeun rek perkara anu pialemen eta sadayana wenang ti Allah rek ngadamel goreng rek ngadamel bagus. Mantap. Wa madhabu ahli sunnah wal jamaah anal khairu kal islami wa syarikal kufri awil husni wal qabih min khalqi laital wa bi iradatihi. Cek madhab ahlu sunnah wal jamaah mah ngadamel na kabagusan tah seperti ayeuna nikmat urang didamel sebagai jelma Islam ku Allah atanapi wasyari didamel goreng ku Allah seperti jelma-jelma kafir awil husni wal qabih atawa sifat bagus jeung sifat goreng min khalqillahi ta'ala wa bi iradatihi itu murni mutlak meunang ngadamel Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak. Ketika urang aya di jalan anu didamel bagus seperti ayeuna urang ditakdirkeun sebagai jelma Islam seueur dipasihan nikmat maka urang tugas kewajiban urang seueur bersyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika urang aya dina jalan kagorengan aya dina jalan anu teu sesuai jeung aturan Allah maka cepat-cepat segera urang kembali ka jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tah mungkin sakitu wae pangaosan malam Jumat ayeuna berhubung cek Bapak Ade teh marek kegeran Bapak Ade nu boga jadwal. Sakitu bae isim pribados kirang langkung nyuhunkeun dihapunten keur benerna semata-mata datang taufik hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala keur salah sinareng ngabenturna kana hukum hoyong dihapunten semata-mata tina kabodohan sim pribados. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.